Dompet gimana ya? Saat itu mau dompetnya sih. Dompet mana? Tuh si Akang mun kagenahan teh sare tinu. Berakeun. Akang. Di masalah ieu. Iya teh. Masalah naon di wae Akang, jeung manehna? Sana boga masalah. Cek si Uwa. Si Uwa. Boga masalah, Ambu. Enak-enak kemana bogana? Cari ke suge Ambuna. Bogana ka mana? Ieu Akang teh alhamdulillah tadi kan lian dompet teh. Heeh, terus hutang. alhamdulillah. Terus naon si arana teh rek diberi imah cenah mantakan gejembol Si Uwa tidak ngaruas wae cenah si Akang di ieu ditewak cenah. tuh tempo si Uwana kalau ngadaul wae. Wa. Hei. Kalau ngaruas wae si Ambu. Ngomong wae. Kering urang gorowan si Aina. Aya, geus nepi. Langsung tadi tuh langsung. Daek ka kandang hayam daek di dieu. Yang saya ka ditu we. Ka mana, Kang? Ayo ka ditu, ayo ngiring. Di mana naon ieu? Moal. Cenah ka mana ieu? Mau cana ka mana ieu? Ayo ngiring. Dua, Wa. Ayo. Oh, ayo ngilu, Wa. Wa, ayo, Wa. Ayo. Masalah pa gede kieu Wa. Nya imah manehna. Di gedung kieu beda jeung urang Wa, imah urang mah leuwih Tibatan maneh kamari itu nyatanya ka dukun. bener Wa. Maneh karek ngajalankeun syariat ku Allah geus dibere. Naon coba? Ieu nikmat mana deui? Wasilahna urang zikir deket ke Allah. Alhamdulillah. Heeh. Allah mamparian mirip rezeki mah. Pabi aya ala irabi ka majiban. Nya. Ayo Mas diukra ka dia. Yuk. Istirahatlah diukra. Cara apa? Gua. Istirahatlah bisa capek tadi itu blok balik tadi. Tarik mobil lagi kerupuk sampai. Jadi kieu, Cek. Si Akang teh manggi dompet abdi gitu nya. Terus Ngitung-ngitung ulang tarima we abdi gitu. Tibatan di ditu disaung gitu. Capek kena blok balik jadi ini gede pasien. kieu imah teh ngeun Kang. Oh, pogo ieu teh. Dipasikeun. Ini beda jauh jeung di ditu. Kalau itu jeung Akang. Gede pisan. Di pantona mana Kang? Aya tadi nya teh. Cuman teh itu nu. Di payung. Juga nempo sakitu gede. Tah motor aya Iya, tah bisi pantot. ka sawah. Motor. Naon? Kita polisi cenah Wa, ngaheurean wae sapareureum wae. Asa nu teh polisi. Iya cenah Kang, si Akang ditewak polisi. Lain nggak sih, gua dengerian tadi pas. Gua mah keur euy. Ya imah kumaha Kang aman. 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 Ieu nya sertifikat Hendak nah. naon Kang? Dagoana sertifikat. Sertifikatnya naon? Surat imah kadang. Cicing we tempokeun. Di Wa. Heeh, rezeki. Suratnya naon surat? Surat kawin. Tah ieu
Wah, cek lah, Wak. Tuh, jelas. Itu mau naon Kang? Kementerian Tanah Negara Republik Indonesia atas nama apa Ibrahim. Bener ya. Loba imana jelema. Nah, iya. Gimana ieu? Hah? Surat cerai, ieu mah? Dua nama. Ih, make Lewatan tah. Surat cerai eta mah baca. Cerai lain. Ieu mah surat tanu tukang. Kakak jeung entut. Yang ieu. Wah, ieu bener-bener Kang. Moal. Wah, bener Apaan? banget. Ciguan ngecek lagi. Urang kan jurusan pakar ekonomi dan sosial. Apa nu kieu saeutik mah? Aya tah. Rezeki mah di mana? Luas tanah udah gede weh 4.000 hektar. Katukang cikeun bawah tanah. Tenan naon? Handap manehnya? Hah? Bawah tanah naon? Bawah tanah teh underground ke handap. Duh, aya Lorong, kalau lorong teh tempat deui. Si ampun endul mah sok tara ieu. Ngarti wala di mana mun kot rame kieu beda jeung di urang. Ci pamokolan ieu mah Di lembur. mah teh kot gede Kotana. mah ragreng. Nya ambu endul mah tuh dari lateng di leuweung. Nyaraho gimana surat-surat tahu. Sok atuh sok dipasikeun we mah. Heeh, sok pastikan. Bisa kalian arek. Naon eta maaf. Surat cerai ulah. Yang si entut. Terbalik. Rabi ieu. Ya. Saur nama. Kampihan we. Kayu eusia. Kalau tora bersihan nya, kuakan yang gece. Ijan mana asupna Kang? Kita janjinya. Yang milik ke maneh ieu mah. Sujud syukur. Sujud syukur dul, emang iya ambon dul. Sujud syukur we, sujud syukur. Ikhlaskeun. Coba jauh jeung sibuk. Keun ikhlaskeun. Ikhlaskeun. Kabeh jangan pasti bakal mulih ka jati mulang ka asal. Ieu Sanu mah tua. naon? Hah? Sanu mah. Ah, ya baraya. Iya di mana? Baraya Pulang ke asal, pulang ke Iya. asal. Sok dulu. Buntas. Ah. Wes, Terus saya nama bising rek kalebet. Sing Rido. Ayo kalebet. Ini ngalian sing Rido. Sok ayo. Manting renda. Ijan mana? Tong ceurik ini jadi sedih ya. Saya jadi kumbe kalau tormang ke bersihan nya. Iya, kudu burung-burung. Poe-poe mata. Caang jadi sing betah we di dieu nya. Eta kamar ieu. Kamarnya jadi lain. Yeh, saatnya sekali ieu. Ini mah lain panto. Buat baga kieu. Udah di toilet cing urang. Ya bisa ngarek mam ya. Wadah-wadahan. Balik yuk, di mata mereka jeung kurang. Sok bersihan lah we, bersihan lah nya. Oh iya. Kalau motor mah nu yuan tara di usian sok we tara cina. Mun Kang. Ya, akang itu keur ngabangunnya. Umi itu mereka di dia. Gimana orang kan? Aman Ya aman. ya iya mah ya. Sok we jaga rawat gimana. Rezeki di Allah sih. Wah, Wah, kadila wa. Wah, kadila wa. Panceng. Lan. Kadila lah. Tongkulan-kulan ka dieu. Alhamdulillah. wah tinggalin kuat gede kieu. Wah, Iya, serodotan ya. Aya wa, panti urang. Iya, Wak, beda jeung kurang. Guys. Oh, langsung dioprek gimana budak? Budak kerja man mora euy jadi sono. Udah kurang ya, ulah. Hayang ngajar. Hayang ngajar. Tong, buset, eta bahaya wa. Geus kolot uang mah, tong sok kataekan. Kuat gede kieu. Ini beda jeung kurang, Wak. Kerja menduk joplok. Ye. Wah, orang kumaha jauh tua. Kita ngobrol aja jeung Mapek. Aja. Ini nama ya.
iya mah tututkeun lakonnya. Hirup mah da mal salilana kan bisa patepang salilana. Nyamun. Ya ini kan kurang wa tadina orang salah nyasar hirup sasar hirup kurang terus memprang kan jalan Gusti. Alhamdulillah patepang jeung gua wasilah dimana mah aya wasilah suhunkeun nya. Alhamdulillah cungkang lantarana bisa ngelingan gua ka abdi jadi eling jadi panut ke Gusti Allah. Lamun teu kieu ase jelema mah ulah nulu beripu ulah ngarada keur bagja. Ripuh ujian bagja titipan. Insyaallah. Si nyaho anjeun hirup teh kurnaon? Hah? Keur ibadah wa ke Gustina. Adekeun ku anjeun. Ya insyaallah. Ambo geus sambut. Ambo geus berarti deh. Geus satu geus dari kira tuh. Lakukan itu. Lagi salepak. Besok ke riwayat betul sedih cewa. Itu nya urang ieu milik si Ambu ieu menang bagi. Terus jalan kabuktian teh. Kabuktian. Ada bagaimana tina lain kakak teh. Ngajalan tina sareta. Kasebut cek ieu mah cek abang mah. Baru karakter lain kahalu atuh. Diajar satu. Baru si yang bawa ke gereja. Nangkapan jeung ternyata nya kadulkun ha. Dua makna jauh. Bonek langsung Apun teh kasuhun jeung makampuran nu teh nyawa bakal salah teh Dewa. Kembali mah di dieu Pak. Ada di jalan Nyawa tong kosong lah ieu. Bu nya. Ada tong balap di jalan awan jeung. Oh, betul-betul tuh melangsing saya itu. Siapa? Gua bising butuh naon mah ya Aron. Oke, siap. Ya. Wah. Naon? Kan sama. Atur nuhun lah. Ayo. Alhamdulillah. Kisah orang susah.